nih loba kieu dah seanggeusna. Nah, unang pedikiran deh. Ngalan jukut. Dah anggeusna ieu jukut. Oh itu gening, Cek Edoh teh cenah rek menyebutan jukut. Dah, kenaon dah? Dah. Kenaon asa sina rek kan. Ketempuanna kenaon atuh urang? Urang mah bantuan lain bananya. Atuh urang teh nang pedikiran pokoknya teh tang bersihan jukut deh. Ka mana tuh maneh? Nek kadinya ka warung. Nek naon? Mau di tarasi? Hah? Tarasi? Najeng naon tarasi? Jang nyambel ku aya calon di imah. Aya teh ka warung mah nangge sakalian nek beli peda. Jang naon? Najeng dahar. Ayo tuh. Ayo. Goblok teh. Eleh wae aing mah pusing goblok teh. Tah. Malah aing malah bergadang jangan bergadang. Awak tahun-tahun. Tak yang istihakan deh teh. Oh, ucap kebun kacang mana teh kumaha enak? Ah, nya kitu we beak. Ini seueuh nih hana urang ngurus lila-lila di tempo teh beak. Tuh geus ke melak deui we. Nya capek deui we melak deui lila deui nu mana? Kepanen teh. Bade ku budak baladur. Heueuh ting budak bader jeung sapi mah kunyahoan. Geus lah bae tanya pikiran enak mah ka warung. Si Wawan kemana dia? Oh, dia buat di kamarina. Akan main dalam-dalam. Oh, jelema teh. Di kamari mana nu kitu tuh? Oh, kok urang teh gabut. Mengpang aya urang sok jeung urang pajago-jago. Ayo sok lah. SD ge urang nu kieu, urang teh nu ieu. Anu eta urang mah Ah, belajar, mana belajar? Sok atuh lah urang nu leutik ngalehan lah. Kita bawa naon Betul sih. Juga sia can mani. Eun karek datang. Tadi mah urang sorangan itu. Ieu bulu coba lah. Sok geran mana? Urang ka dieu. Kamu bisa mau urang geula teh lah. Tak urang ka dia. Ah, geus aing balik ah. Mangkat aing mah pusing. Oh, dah hapus ya mah. Mana mah gitu. Pelit banyak lah eta. Eta kitu gua ka dijeng. Ka mana? Ka mana? Amok aing mah. Urang jalan-jalan gitu. Ini kayak jalan-jalan. Jangan sadu kabar di preman, tipunya. Aduh, eta reman aing. Gitu tuh kurang gitu. Ah, jeble ais lah kayak kerunya. Rek cerik ieu. Orang masukan banget di preman ada Pak. Kita ke mana urang? Itulah, itulah. Ah, kumaha urang itu mawa. Video we nya. Wen. Lang bener ah. Bisa orang mah bugar-bugar teh. Ayo kudu diajarkeun. Ayo. Alhamdulillah. Baik. Orang teh geus lihat teman si mama euy. Urang apa nya? Heeh. Lain orang sekalian ajakan tobat lah cara orang. Karunya bangor wae itu mah. Bosan orang misalkan kolot wae era dong. Geus ah. Euy. Di mana sih mama? Tadi teh cenah salah kabla ditu lah we lah. Terus juga naik dulu apa? Tadi top. Kurang rek ningali membal. Kan bal di mana kita? Di dieu. Oh iya tukang. Ini bantu dia, yuk. Asok lebih gitu. Nah, cek aing oge tong sok nalaktak. Lain dicolok-colok ke dia. Genahan mah genahan yang ngeri gini tuh. Oh ieu teh lubang hitam. Ayo urang nonton membal enak mah. Oh, ayo. Terus Bagus dekat ya. Ini baru gitu kan nah anjing aing nu dorong. Marah kasih mama teh ah. Ayo. Hari mana teh era ku kopi anjing samping. Yang baik sekali gitu lah.
Susah ieu. Ayo. Da urang susah kok. Kalau loba teuing, tak potong ewang we. Karunya Kagok kari mau mah dosana mendingan hiji. Ya wah. tade peta aya tah. Aduh. Yo. Tung. Mending kana nyanyi anak mah main bal lagi can mulai ini kan. Mana bisa nyanyi naon? Naon besok? Oh, hari kita mah orang nyanyi ya. Anu ieu teh lagu nu lihatlah kita yang subur dan kaya. Jelema nu kamari? Maksudna kurang teh rek ngentah hampura. Oh, ada hampura. Kumaha tuh maksudna? Bisi kamari teh kan orang pancet cepet minta maaf gitu mah. Oh, bener. Salah nunggu salah gitu. Urang ge hampura mang kamari geus. Oh, nya salah teh emosi. Ya, ini mah geus damai. Damai ya nama. Hampura. Anu mah itu kan kekuatan urang teh. Kamarna ieu sorana deui. Nya eta areuh urang teh mah matak ayeuna ngentah hampura ge teu wani. Bawah tah ka dia. Lamun lobaan mah ini kan jenting digelutkeun we. Oh, bawah pakai Soalnya kayak orang rek nangan lah barudak kali gitu bro. Gimana bawah? Sekarang tuh lah. Lu yuk nih. Yes. Oh, kela. Leutik we mah sangkut. Ah. Oke kawalat. Yo. Bae atuh da leueur jamuna. Enggak sih mah terakhiran we. Ayo. Kela tuh da gua nangan heula. Barudak sawarnya deui nya euy. Ah, Aingna pisan. Keur aku suka nang dagoane ka dieu da biasana sok araya ka dieu laliwat. Mani teh aingna. Tuh kok nyata sok loba PR mun uling kanu kieu teh. Effendi. Saha eta wen? Eta sok ibu-ibu kapaliwat sok diajakan dahar. Sadar eulis euy. Asar dahayang gitu euy. Duh, ujungna euy. Wen digayang eta sebenarnya mah. Maknya hayang pakai setelan kos kieu. Nyawa Kudu tuh. kumaha? Panitia orang rada setelannya rada kota gitu saya pikir nama. Ya, ya. Setelannya. Set kayak kecamatan apa sih? Tuh kan sih kan. Hayang kos itu. Ayo. Yang disalin heula nama. Kai mah. Kurang lah di sini. Teh. Ulah ka mana nya? Kadang. Ayo. Ayo. Kalaus. Dele-dele teh. Tina gopet-gopet nama si mama itu. Urang geran heuh. Oh, ayo samperkeun. Kela tuh. Aduh. Ayo mau mobilan segala. Duh, jamunya tadi temen ieu kuningan. Ingin tertarik. Assalamualaikum, Bos. Jawab. Waalaikumsalam. Lain sarane ieu teh. Kumaha tuh? Maksudnya selain kamarana wae geus beberapa poe eueuh ieu. Urang teh mas santren ieu. Palingan eueuh budak teh mas santren. Kamari teh pan urang teh di jaranan di jarailan ieu ku anu teh ulah nu keur basa parabut bedil ingat kana teh mane kudu tongo. Kurangan da Mana di Jaya? Apa mana nu ngajailan? hari asal lama orang jahil ngamplop make daun kamar teh ngadat urang teh kalep-kalep Coba. Ieu aya mah mending kana ieu. Enggak, Geus aya nama daripada kikituan era kukolot mending aya mah geus jeung urang. Tobat. Manya tobat teh mane menang di mana jamu. Manu wantur. Tuh manya mas santren nah, urang bebejan, Sakali. sampai gayana. hayang atuh. Sekali. Nah, ada orang kecan. Jadi orang teh moal we nyerang balik itu sugan. Susong lah mah. Mai karunya. Hari kitu mah tuh kang diajar ngaji orang teh ngan era geus gede kieu mah. Tong era kenal dengan ilmu mah. Mah ya dulu. RA. Oh bener. Huruf eta mah di mana? Eh. Di mana teh mas santren eta si ciriwis hasum segala make kopean nih kan. Nah, kalau jadi sanje nama.
Hari kita mah meureun barudak. Disemat ayeuna mah orang geus mah jadi budak bader deui. Heeh, mending geus. Kamari ge kaduhung nu kabrukan tipu keur mau mabur rek ulin teh. Lebah kawalatna mah kikituan teh. Geus sakitu mah heeh. Kayak manggil jeung maneh lah pesantren. Ayeuna ka mana tuh urang? Da nepo mengbal ningan can araya. Oh, orang minta maaf ya. Tiola kabudak nu sok dibully da nu tiola nu Halus dulu ndak? Orang kacamata ini sok nyebutan orang nyebutan non produk gagal di sini ate maksudnya orang-orang ngetahan perawahan nama ayo betul orang makan main bola da eueuh gitu. Oh gila tuh main bola ge. ya mangga jang Waalaikumsalam Nah, jadi gitu udah teh. Kunaon? tidak agor sugan si Rana Nek areling sugan. Urang mah tidak agor dah. Tarobat gitu teh. Bukan bala. Urang nu can tobat tuh. Tobat atuh mang urang mah geus tobat. Tobat lah. Opan kudu waktu ke 5 waktu selain kudu salat. Kita geus jam 12 tapi can adan-adan teh. Teuing sugan pohoan urang. tah gening kabeneran Orang salat heula. Kayak kada deui udah dah. Ayo, ke urang nonton main bola. Banyak reman bisa tahu so ayo sah. Bener teh urang kieu. Bener tuh gaya. Kumaha teh mah naon eta kitu. Yo nyanyi jadi kieu. Ayo. Kan jadi kieu. Dengan baturan atuh. Aneh tuh ini teuing lah ibu Una. Ini laku. Kieu Wendy teh. Naon tong kitu atuh ngomongna kada gagah sautik. Kumaha? Yo Wendy. Salat. Yo Wendy. Gitu ini. udah biasa nama teh budak teh sok ibi-ibi anu tukang kebon teh Kok kerparas mana nu ge oh nih kopan. nah ini orang-orang anu sugan gitu orang minta maaf tuh Anak. nah ayo nama Oh, nah. Kenalan lah tuh. Dirian. Edo. Ada. Dirian. Mimin. Sebenarnya nama jauh. Abi teh ka ditelegan ka bola. Ayo. nah jadi ya kumaya maksudnya Kang baturan di kota. oh Paili. oh jig Adi update meureunnan Cirana. tegas kieu Kejeng ye di update. kurang terek minta maaf kemana teh sok nyebut gue naon produk gagal ning aya mah gitu Itu ke mana tuh? Tek minta hampura we orang teh ana padang geus jara di santri gini lagi anak buah orang teh kerja di santri dua teh dimaafkeun teh Dimaaf. jeung nu hiji di anu ngomongna Gak bebatuan. Bebayangan. Kamana eta? Ting kemana orang? Oh, bejakeun we cek urang. Maaf. Hampura Ayo ya. ampura ayo namanya. Kenal lagi kan bae. Udah dicium. Duh, asa ajengan we. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu jadi baru dak jadi saroleh gitu.